rapihan ibadah urang teh geus kol tereh mod. Wah. Baik kita ibadah urang insya Allah. Bu dapat ya hati rukun dina sholat sing bagus bacaannya rapihkeun ece lamun bareto memang teu belajar Quran ayeuna mumpung aya kesempatan kajenting tos kolot tos aya usia da belajar mah tetep wajib geus teu heupan wajibna belajar teh minal mahdi ilal kos nu hafal hadisna malah dilahdi tapi ka maot tah urang wajib belajar geus teu so perbaiki aja jorting geus kolot ge belajar ngan punten Kang belajar geus kolot mah hararese uy gak jadi tuh ngajarkeun ini berhang notogeun hulu na geus kolot mah hararese nya pan maca teh balelo cenah eta teh balelo kamari ge datang ini ka imah cek ini teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon nih? Ustaz nini mah hoyong belajar maca Quran atau hayu. Ustaz nini mah era ka incu mah pinter maca Quran nini mah teu bisa. Haju pugu Ustaz bareto teu daek belajar, pugu nyesel ayeuna mah zaman geus kolot geuringan wae sieun paeh. Sieun geus paeh mah. Haju pugu Ustaz awak teh leuleus bae geuringan wae Ustaz leuleus awak teh kamari ge keur ngising tuur nilep.